Cek. Naon? Tas di mana? Aing tas ngala daun sampe ya. Daun sampo di Daun sampe daun gedang tah. jeung naon Cek? Oh, nya dengan sangu sa teh teu hidang. Dengan sangu teu salah Cek. Oh nya heueuy jeung lalap. Lalap ieu jeung lahar teu make lalap ieu pan ngeunah. Cenah kitu daharna jeung kitu. Nya kudu jeung naon? Aing kudu jeung kenteng dahar. Ampun teu sangka Cek paingan teu maju-maju hirup teh teu pinter-pinter. Daun geuning bang daharna ge. Oh nya heueuy daun matak sehat nu kieu mah ada daunan mah di lembur mah. Cek saha yeuh Cek ah. Ya sehat sok nu make daun kieu masuk domba oge domba eta sarerehat ngadahar daun wae mah. Heeh. Cedek teu disarikeun jeung domba. Sia goblok teh sia. Daun mah sehat sia teh sok domba tingali aya nu kolesterol. Eueuh domba sok ka puskesmas masukan aya. Eueuh da. Ini lamun beunang ku kolesterol ge moal bebeja domba mah tuh Cek. Oh nya bebeja bating sia mah teu nyaho we da. Entak hayang sehat mah ngalebokna nu kieu tah daun. Dia mah ge tara pernah nyeri angen domba mah sok. Cek, sorry wae, mah teu asup Cek. Sorry. Teu asup uing nu kitu mah, teu asup moal asup ka uing mah. Ya kasungut sia mah moal asup kasungut aing mah asup daunan nu kieu mah. Ih, Cek. Anu beuteung lain asupna. Mah teu hidang sia mah. Nya sungut kanu beuteung teu hidang. Tah. Naon sih daun? Naon sih? Tah daun campe jeung daun gedang tah kayak diurap ku aing pan. Dipurulukan eta teh tai beurit. Bener Cek. Tah lamun tai beurit uing percaya ka Cek. Beuki sia. Nya henteu Cek soten. Sia ku aing wawalan sakalian teu hidang. Yes. Tanu kita sehat. Bu uing mah asup Cek. Ya, Cek. Tambahan abeh teh loba mah ayo Cek bagi daun sekalian. Sekalian naon tambahan naon? Daun rambutan, daun jambu. Disangka aing carangka sampah goblok sama. Aing ngomong masalah dadaunan mah tuh di dapur aing aya 3 karung deui daun mah. Naon teh jeung naon eta? Bujang hakanan sarua eta oge ngan pada itu mah geus raripuh. Aing nyokotit nambahan tah. Aing Cek, wa teu sangkanya kitu we meureun pengen teu pinter-pinter. Oh, zaman baheula lagi ngalabokna nu kieu sia teh. Ye. Eta mah zaman baheula, ayeuna mah zaman ayeuna tuh Cek beda. Ame sehat goblok kalah ngadaru ku kieu mah. Geuning eta eueuh bagi bebeng wae, berarti teh sehat teh Cek. Itu hidang emang jelema bebang gitu. Sok bebang ka aing gitu hidang sia. Nya heueuh. Tah eta teh berarti teh sehat Cek. Cek loba teuing lemak. Sia tah nu teu sehat ku aing sisit banget eta. Ya uing mah sehat Cek, makananna ge jeung daging, jeung telur Cek. Wih, jeung sate. Daging naon asa aing ulin ka masa ueuna naon ah. Hoh. Ya ayo Cek uing mau ditembong-tembong daging bisa Cek hayang. Sia kamari ge nawaran tas sia cenah bising arek dahar cenah cigoho daging ngomong nama sia. Ya emang daging naon sih? Wah sia si kucing. Ye. Cek mah. Bisa tadi ngomong tuh cenah bising dahar mah aya cenah tuh di dapur aya daging na na piring. Formalitas Cek supaya Cek embung. Ditutupan soten si kucing. Si kucing. Sugan teh bisi kucing, wae buat teh we si kucing baruluan keneh. Tadi mah pan jeung jungguan. Cek pan Cek beuki cenah si kucing. Tuh hidang sia disangka aing careuh. Lain gitu. Goblok. Sarua oge jeung cara Cek. Tah barang hakan manu sehat manu kieu tur ge jelema ayeuna mah gadaring teh gara-gara loba teuing nu di dahar. Oh eta mah nya, eta mah ngaran ngaranna teh Ban urut ge dihakan. Cek mah nya. Sia. Ya Cek. Naon? Ai kira-kira Cek beuki keneh ka daun masa kalian mah tambahan deui Cek daun sing loba ngaranna. Itu loba keneh da tanggal itu tuh tanggal naon sih ngaranna tanggal sampe. Aya keneh. Nya itu loba keneh tuh. Aing nyokot nu di tukang aing di ditu. Ah nya cuma teu boga tempoan we meureunan ah. Ieu tuh batu tempuan bae nyasar goblok. Entah maksudnya teu tempoan eta daun Cek. Daun kok ye daun ieu. Teu bangsa eutik kagok tuh tambahan itu. Tambahan. Ka ditu. Ya heuh tah, tambahan tuh loba keneh. Aing Tambahan deui ku Cek. Tah. Cek. Lamun sakirana kurang keneh, naon? tuh wing meresalan tuh daun cau tuh satangkal mah tuh biarkan gua aja kabeh sekalian. Bisa goblok geuning geus teh kalabok daun cau teh hidang. Teu apa aja mah segala beuki pan. Kayak ku aing sore dicokot daun cau sia. Ya heueuh. Jang sia ku aing bulan ku daun cau. Ya memeh di pas kuing kabur Cek. Tuh hidang aing teh ngalabokan daun cau. Oh nya kapalang Cek. Kapalang beuki daun Cek teh. Oh, hantem we daun ge. Tuh hidang daun ceuli daun pantun lah. Hakan ku sia. Ku Cek lain kuing. Sok. Tak biakeun. Sia nganaon oge. Tak daun jarak sekalian Cek. Tah daun kalapas ya begitu. Ece nu beuki mah. Sia mah tangkalna goblok. Aing oge sia mah. Kuing mah teu asup Cek, dedaunan mah Cek. Teu asup ku aing asupkeun bebaskeun sakalian. Tuh hidang cai aing sia mah. Aing mah.
Cek, Sia ah. ya dengekeun ini ngomong ya. Naon? Ayeuna teh 2002 hiji, Cek. Heeh, emang Ya, gua. daharan tong daun wae atuh, chicken supaya sehat, Cek. Belut goreng, terus lele goreng, ayam goreng. Wah, pokoknya serba goreng lah. Wah, Imah, eta daun mah. cau. Cuma, Daun cau mana coba kayak candi ala ku aing. ya gede di alam renan. Sia goblok teh. Di tengah daun cau. Ya ta aing pan geus nambahan ya ta geus loba. Tak gitu, Cek. Sebenarnya aja yang pintar teh sirup teh. Oh, teu hidang sama nya kabeh jelema mah yang pinter. Lamun hayang pintar coba berpikir logika tuh, Cek. Logika emang aing Agnes mau nikah. Maksudnya kieu di rumah makanan itu kudu beda, Cek. Yo, spaghetti mantak pinter mah. Terus nya mantak pinter ieu daun kawas masih daun cau, daun gedang, daun sampe alabatan hileud. Sok goblok hileud ka aing. Lain jangan-jangan itu turunan hileud dua. Sia. Goblok keturunan keket. Ya atuh kuluna mah geus merdeka euy teh, Cek. Da apa euy mah berarti can merdeka, Cek. Oh, merdeka teh teu kudu ngadahar spaghetti wae teh hidang sia. Ya. Euy nyaho teh rasana spaghetti. Oh, nya teu nyakos lumakos gitu. Itu pan euy mah teu nyaho. Aing mah orang lembur teh nyaho pahakanan spaghetti lah. Setidaknya orang lembur kudu ayeuna mah kudu apal tuh, Cek. Geus merdeka pan. Heuh, manung dagang spaghetti pan di urang pan. Hayang. Kayak isukan lah kuing dikiriman urut uing ya. Biasa kajut mere urut sama teu hidang. Oh nyakeun bae ngasaan mah urut ke tenanan tuh. Urut palepehan sia. Najis. Makanya dilebar palepehan aing. Oh nya daripada daun Cek. Oh, ya sehat daun mah teu hidang sama. Sehat soalnya lamun dimasak gak cuma dimasak dikitu langsung dihakan. So alabatan naon aing ngalabokan daun ata teu hidang. Alabatan hileud pancek uing tadi ge. Sia. Cek turunan hileud wa. Goblok sia. Cek No, dewasa. hileud. Kok bisa main ya? Sia. Hileud cau. Goblok. Turakas. Hileud cau.